Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kalih sadaya sampurasun rampes. Kumaha damang? Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa patepang deui dina lawungan anu kaopat. Sanaos diajarna secara daring keneh, urang kudu tetep sumanget sangkan dina nyangking ilmuna barokah sareng manfaat kangge urang sadayana. Materi anu baris dipedar dinten ieu nyaeta masih keneh ngeunaan sisindiran, nanging sisindirana ayeuna mah ngalajengkeun anu mingguan kamari. Nah, anu kahiji baris dipedar aya ciri-ciri paparikan. Ciri-cirina teh naon wae? Anu kahiji, diwangun ku opat pada lisan. Nah, engke bakal dijelaskeun dina contona ku ibu. Pada lisan kahiji jeung kadua mangrupa cangkang. Pada lisan katilu jeung kaopat mangrupa eusi. Tungtung sora basana parak atawa deukeut. Parak teh deukeut. Kecap anu aya dina tungtung jajaran kahiji sora basa deukeut jeung kecap dina tungtung jajaran katilu. Kecap anu digunakeun dina tungtung jajaran kadua sora basana deukeut jeung kecap dina tungtung jajaran kaopat. Nah, contoh paparikana sapertos kieu. Nah, diwangun ku opat pada lisan, opat baris 1, 2, 3, 4. Anu mangrupa cangkang nyaeta aya listrik di masjid caangna ka mana-mana. Aya istri jangkung alit geulisna ka bina-bina. Ta eta teh mangrupa eusina. Anu salajengna aya ciri-ciri rarakitan. Diwangun ku opat pada lisan, saminya sapertos tadi paparikan. Diwangun ku opat pada lisan. Ai pada lisan teh baris, sedangkeun pada mah bait. Pada lisan kahiji jeung kadua mangrupa cangkang, sami sapertos tadi. Ari pada lisan katilu jeung kaopat mangrupa eusi. Ngagunakeun kecap anu sarua. Kecap anu aya dina puhu jajaran kahiji dibalikeun deui dina puhu jajaran katilu. Kecap anu digunakeun dina puhu jajaran kadua dibalikeun deui dina puhu jajaran kaopat, atawa kecap anu aya dina puhu jajaranana sarua. Contoh rarakitan sapertos kieu. Mi hape sisir jeung minyak bisi kaancloman leungeun, ta eta teh mangrupa cangkang. Mi hape pikir jeung niat bisi kangaosan deungeun, eta teh mangrupa eusi. Nah, anu dimaksud puhu jajaran kahiji dibalikeun deui dina puhu jajaran katilu. Nah, eta teh nyaeta kecap mi hape. Teras puhu jajaran kadua dibalikeun deui dina puhu jajaran kaopat. Contona kecap sami ta anu sami dinu mimitina kecap bisi dinu pada lisan kadua dinu pada lisan kaopat oge aya kecap bisi. Anu salajengna aya ciri-ciri wawangsalan. Ciri-cirina teh diwangun ku dua pada lisan. Nah, ieu mah benten jeung paparikan sareng rarakitan pada lisana. Pada lisan kahiji mangrupa cangkang, sedangkan pada lisan kadua mangrupa eusi. Jadi dina nyieun contoh wawangsalan mah diwangunake ngan ku dua pada lisan ngan dua baris. Nah, di dinya teh aya wangsalna, aya keyword, aya kecap kuncina. Contona sapertos kieu. Hirup dina cai, si Udin keur meuli caruluk. Nah, dina baris kahiji geus dijelaskeun nya hirup dina cai biasana makhluk naon nu hirup dina cai. Si Udin keur meuli caruluk. Uk tungtungna berarti lauk. Wawangsalan salajengna panumpang diuk dihareup. Ulah leumpang bari maca. Nah, dina cangkang tos dijelaskeun nya
panumpang diuk dihareup biasana panumpang anu naek kendaraan umum anu dihareup. Nah ulah lempang bari maca keywordna ca berarti wangsalna beca. Anu salajengna ku ibu di paparinan pancen. Pancena naon? Pek jieun conto masing-masing hiji. Tah karya sorangannya ulah ningali tina Google, ulah ningali tina buku. Contona ngadamel sing kreatif. Ngadamel hiji contoh paparikan, hiji contoh rarakitan, sareng hiji contoh wawangsalan. Tulis dina buku catatan, teras dikirimkeun ngaliwatan email ibu. Kangge absensi dinten ieu, mangga absensina eusian kehadiranana dina kolom komentar. Urang cekapkeun wae lawungan dinten ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina lawungan minggon payun. Hatur nuhun.